Balik di Kakompas Sore, sadayana makan bergizi gratis parantos hampir seminggu dijalankan di 26 provinsi salaku program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kumaha prak-prakana di lapangan jeung naon we catetan lengkapna oge resensi sakola jeung wartawan warta Kompas TV. Program makan bergizi gratis anu janten prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto parantos jalan. Naha palaksanaan di lapangan teh lancar jeung naon wae catatanna sangkan ieu program bisa jalan kalawan efektif luyujeng tujuanana sareng abdi enjek Saudi. Program makan bergizi gratis bakal dimimitian 2 Januari 2025. Program bakal dilaksanakan sakuliah Indonesia. Beliau jeung nyebut pelaksanaan program Presiden kapilih Prabowo Subianto bergulir memperoleh daftar pariksa pelaksanaan anggaran dina bulan September 2020, bubar teknis pikeun pelaksanaan program kadahar bergizi gratis bakal dipedar leuwih jentre dituluykeun ku Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional ayeuna eta masih ngalakukan angka percobaan ekspektasi bisa jadi pilot proyek penggunaan harga per porsi makan. Prabowo netelkeun yen pihakna geus ngalakukan tes ngajalankan program makan bergizi gratis pikeun hampir 8 bulan teu awak Gizi Nasional pikeun nerapkeun eta di sakuliah Indonesia henteu ngan katawas di barudak sakola. Program makan bergizi gratis di 190 titik di 26 provinsi mulai tanggal 6 Januari di Kota Bekasi salah sahiji sakola anu menang program makan bergizi gratis nyaeta di sakola di Sawingkon Selipi, Jakarta Barat. Hei orang naros kabar udakna. Wilujeng siang saha namina? Revita Cila. Kumaha nih makanan bergizi gratis? Ngeunah teu? Ngeunah. Oke. Terus wah nemutkeun ade Revita jeung ade Cila, mana nu ngeunah? Abdi resep susu. Naon ya? Buah meureun. Oh, oke. Kuring heran lamun keur hidangan bergizi gratis salajengna, dahareun naon anjeun rek minta. Abdi hayang sushi. Sang bakar diisi cumi. Oh, oke. Hatur nuhun. 400 siswa antusias ngerasakan kadaharan bergizi gratis tina ayam, sayuran, jeung buah-buahan. Di Medan oge, siswa di SMK Negeri 6 anu leuwih milih menu makan bergizi gratis dibandingkan bekal ti imah maranehana bisa leuwih hemat duit saku. Urang rek ngobrol jeung guru aya. Wilujeng enjing sareng ibu saha? Abdi Kalista. Kumaha antusiasna distribusi tuangan gratis di sakola ayeuna? Leres dina program ieu guru-guru oge kalintang bingahna ngadukung sadayana margi ningali barudak biasana ngemil janten nalika istirahat ayeuna tiasa tuang babarengan tidak program ieu. Naha saur anjeun program ieu mangaruhan kana kualitas diajar murid? Kadaharan anu bergizi anu disayogikeun leres-leres luar biasa. Mugis barangkali langkung sehat, supados diajarna langkung sumanget, langkung konsentrasi karena diajar, hasil diajarna langkung sae. Kitu reaksi guru sakola SMA N13 Kota Bekasi. Ngaranjatkeun kualitas generasi penerus, ngaliwatan gizi mangrupa hal anu hade pamarintah kudu terbuka karena segala input pikeun perbaikan rupa-rupa stasiun TV anu bisa dilakukan ke Kompas TV Bekasi.